lain ayeuna mah ente nya rajin ibadah. Alhamdulillah. Di biasana batur mah 5 waktu ya suka 7 waktu. Saking getol. Pakati bukan tol, Andri. Lain lah urang rek nanya. Sok. Lamun makmum make sarung walimon, imamna gajah duduk. Sah salatna. Sak wae. Yang itu bener. Lamun makmum sarungna walimon, imamna gajah duduk. Sah teu salatna. Sah atuh. Iya. Teu kabayang. Lamun imam gajah duduk, kumaha tadi sarungna? Gajah duduk ngimangan.